Sing sanaos rada paur oge bade maksakeun we ieu teh ditaekan. Caritana mah cenah ieu teh bade nalang kanu jadi indung. Bade pangarahkeun kalapa kanggo si mamah anu nuju ngarit di sawah. Janten ieu teh nya masih keneh kalajengan video anu kamari. Wilujeng atunya baraya sadayana sapertos biasa sapopoena mamah Alisa di kampung. Pokona namah cocok pisan panas-panas kieu mah nya di kalapaan. Teras ieu teh baralakna urang papas heula engkin bisi muraga sawah. Salaresna mah da ieu teh parenana teh entos asa. Tos mejeuna dipanen tapi ngan hanyakal anu ngaritna teh teu acan aya. Moal seueur-seueur da ieu teh ngarah kalapa teh cekap hiji we kanggo si mamah. Urang langsung we aya namanya si mamahna urang ajakan heula liren. Ternyata si mamahna oge geuninganan tos liren. Mengpeung si mamahna nuju liren ayeuna mah urang langsung we kupas kalapana. Ameh kelihatan jadi anak yang berbaktinya gitu. Teras ayeuna mah urang pesat bedogna urang langsung kupas kalapana. Kieu tahnya enakna pami hidup di kampung mah. Henteu sesahnya karek hoyong kalapa-kalapa wae mah. Tapi duka naon coba tah anu sesahna pami hidup di kampung teh. Tapi salaresna mah sing hidup di kota atanapi di kampung oge pasti sok aya wae nya kasesah sareng kasenengna mah.